Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkeun ti Abi Hurairah radhiyallahu anjeunna ngadangu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasauran kieu. Di Bani Israil aya 3 jalma. Nu kahiji jalma corob, nu kadua jalma botak, jeung nu katilu jalma lolong. Allah Subhanahu wa ta'ala parantos ngersakeun bade nguji ka maranehanana. Teras malaikat turun ngadatangan ka eta jalma nu tilu tea. Anu pangheulana didatangan ku malaikat teh nyaeta jalma corob. Cek malaikat kieu, naon anu pang dipikahayangna ku anjeun? Jawabna si jalma corob teh, kuring hayang alus rupa, hayang alus kulit, jeung hayang leungit sagala perkara anu mantak geuleuheun batur. Teras eta si jalma corob teh diusap ku malaikat. Corobna eta jalma atawa panyakit kulit si eta jalma cager pada harita keneh. Malaikat naros deui ka eta si jalma, naon harta anu pang dipikahayangna ku anjeun? Dijawaban deui ku si eta jalma, hayang onta. Teras ku malaikat dipasihan onta, nu mana onta eta keureuneuh kira-kira 10 bulan. Bari ngadoakeun eta malaikat, muga-muga sing berkah ieu onta pikeun kahirupan anjeun. Teras malaikat ngadatangan jalma anu kadua nyaeta jalma anu botak. Cek malaikat kieu, naon anu pang dipikahayangna ku anjeun? Jawabna si eta jalma botak, kuring hayang alus rambut jeung hayang leungit sagala perkara anu mantak geuleuheun batur. Teras we eta si jalma ku malaikat diusap, botakna cager pada harita keneh, buukna jadi alus deui. Malaikat naros deui ka si eta jalma, naon harta anu pang dipikahayangna ku anjeun? Dijawaban deui ku si eta jalma, hayang sapi. Teras we ku malaikat dipasihan sapi anu keureuneuh eta sapina. Bari ngadoakeun kieu eta malaikat, muga-muga sing berkah ieu sapi pikeun kahirupan anjeun. Teras deui malaikat ngadatangan ka jalma anu katilu nyaeta jalma anu lolong. Cak malaikat ka jalma eta nu lolong, naon anu pang dipikahayangna ku anjeun? Cek jalma eta nu lolong teh, hayang awas paningali. Teras we ku malaikat diusap eta si jalma nu lolong. Pada harita keneh si eta jalma lolong teh cager, bisa ningali deui, bisa awas deui panonna. Malaikat naros deui ka si eta jalma, naon harta anu pang dipikahayangna ku anjeun? Dijawaban ku si eta jalma, hayang embe. Teras we ku malaikat dipasihan embe anu geus anakan eta embena. Bari ngadoakeun kieu malaikat teh, muga-muga sing berkah ieu embe pikeun kahirupan anjeun. Gancangna carita, ieu jalma anu tiluan teh parantos jadi jalma anu senang, subur, makmur. Panyakitna leungit, harta bandana ngareukahan. Nu si ieu salebak onta, nu si ieu salebak sapi, nu si ieu salebak embe.
Saterasna malaikat datang deui ka si jalma eta nu tiluan teh kalawan ngarupakeun paningkah anu ti heula. Teras malaikat ngadatangan ka jalma nu kahiji anu baheulana corob teh. Pokna malaikat kieu kuring teh jalma miskin, geus jauh perjalanan kuring teh, geus teu boga bekal keur poe ieu oge, ngan dipasrahkeun we ka Allah. Kuring menta ka anjeun demi zat Allah anu parantos masihan rupa anu alus ka anjeun, kulit anu alus jeung harta anu seueur. Cing menta hiji we onta keur bekel nepikeun perjalanan kuring. Ari tembalna teh eta jalma loba deui kaperluaneun. Kumaha cek malaikat? Kuring teh asa-asa wawuh ka anjeun, lain anjeun teh nu bareto corob teh geuning batur oge gareuleheun ka anjeun teh jeung pakir deui. Teras we ku Allah dipasihan ka anjeun kasembuhan harta banda anu seueur. Jawabna si eta jalma, ieu barang teh ti karuhun. Kumaha cek malaikat jawabna? Lamun anjeun bohong mangka Allah anu bakal ngajadikeun deui ka anjeun saperti anu baheula deui. Saparantosna kitu malaikat ngadatangan ka jalma anu kadua nyaeta jalma anu asalna botak teh. Lalakonana seperti anu ti heula anu kahiji. Terus ngadatangan deui malaikat ka jalma anu katilu nyaeta jalma anu asalna lolong teh atawa buta. Ngan ieu mah jalma nu lolong teh benten henteu sami kanu jalmi kahiji sareng jalmi nu kadua. Ari tatembalana jalmi nu lolong teh kieu, kuring teh bareto mah lolong, ku Allah dibalikeun deui kuring dibere awas paningal. Pek anjeun nyandak sakumaha kapalai anjeun, kantunkeun sakersa anjeun, demi Allah kuring moal rek ngahesekeun. Kumaha tembalana cak malaikat? Cekel harta anjeun, kaula mah ngan sakadar nyoba bae. Tetela Allah mika ridho ka anjeun, ngabenduan ka batur anjeun anu duaan teh. Tah ieu hikayat hikmahna teh supados urang teh jadi jalma anu syukuran kana nikmat Allah. Urang teh parantos dipasihan rupa anu alus, harta anu seueur, cing syukuran. Urang teh ulah jadi jalma anu nampik kana nikmat ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.